Jeung wajib dimakrifantkeun yen Pangeran tos nurunkeun kitab-kitab nu ratusan nulungsur sameme Quran 104 bilangan jumlah anu diturunkeun tah eta teh ngurung Quran ayeuna rek diwincikan 50 nabi sisna 30 nabi Idrisna 10 nabi Adamna 10 nabi Ibrahimna Toret kangge Nabi Musa Injil kangge Nabi Isa Zabur kangge Nabi Daud Quran kangge Nabi Muhammad sadayana diturunkeun ngageblug disakalikeun angin Quran dicicilan dan nuturkeun kaayaan 23 tahun dan kitab nu panungtungan mahina sagala zaman mahi kabeh persoalan sahanu teu ngamakrifantkeun kana kitab na Pangeran eta mantak pecat iman Quran kudu ditasdekeun